Apakah dibaca Ramadana? Apakah dibaca Ramadhani? Hayu soang bahas. Nu kahiji nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadhani hadihi sanati. Kunaon cenah mang make dibaca Ramadhani henteu Ramadana? Sabab ai Ramadana eta kaasupkeun kana isim ghair munsharif anu elatna alamiah babarengan jeung ziyadah alif nun. Atuh antara Ramadhani jeung hadihi sanati eta teh idofat sedengkeun batal isim ghair munsharifna wajurabil fathati malayan sharif malam yudhaf au yaku ba'da ar-radif. Jadi dibacana Ramadhani hadihi sanati. Nu kadua nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadhana li hadihi sanati. Tah ieu mah teu batal ghair munsharifna sabab dina hadihina aya lam jar majrur eta, aya lam harap jar eta. Jadi teu batal isim ghair munsharifna. Jadi dibacana Ramadhana li hadihi sanati. Atuh keukeuh keneh mung make lam harap jar atuh bisa eta hadihi sanata dijadikeun dorob zaman kitu pangiteun. Atuh meureud urang teh anu sok ngadangu mah Ramadhana hadihi sanati. Tah eta teh kirang leres eta dalam arti lepat kitu pangiteun. Atuh kumaha cenah niatna? Atuh da hukum ngucapkeun niat mah sunah ngan angger nu diukurna mah hate. Jadi teu kuna naon lah. Sok salah oge nu penting hatena niat we puasa kitu.